dak ieu pangrasa alam dunia jelema loba nu sieun keneh kana corona jaga jarak nurut bae emang kodo ngan ulah percaya teuing laju cenah kudu make masker laju pan dirangkas bega razia kuari malin razia motor razia masker teu make masker didenda 300.000 gantarawang aing meuli rokok sabatang begitu kabeuli dipenta 300.000 setan beureum. Yo inti nama urang ulah percaya teuing kana corona teu beda jauh jeung rokok sok dijualan dirangkas. Merokok itu menyebabkan kanker dan kehamilan mulut layanan berhenti merokok teu hayang eureun aing. Tapi alhamdulillah jaing ngerokok ieu unggal poe jus bae teu eureun doang kareta. Tapi alhamdulillah henteu kuna naon. Intina mah urang ieu ulah percaya teuing kana corona nya kitu. Ieu arek mincak ka tahun 2022. Piraku sih anda percaya keneh kana corona. Geus teu beda jauh kana rokok. Urang meuli di warung merokok ka jus bae alhamdulillah tapi nanya teu kuna naon nya. Ulah percaya teuing biasa bae. Vaksin lamun teu vaksin cenah moal bisa ka mana ieu bodoh teuing yang meuneu dikobong bae. Ning HS aing ngeunaheun HS dikobong. Ibatan ka jauh naon cing ngebebeak duit da sareng teu boga duit. Itu aja